Sajarah ngeunaan kasenian batik nu kantos nyebar khususna di suku Jawa saentos akhir abad ke-17. Tata cara ngabatik nu sadayana ngangge teknik batik tulis nika awal abad ke-18 di mana saentos Perang Dunia nu kahiji salah sahiji jalmi katurunan Cina nu namina Kue Seng di daerah Banyumas mulai ngenalkeun teknik batik cap. Ngaran batik nyaeta asalna tina gabungan dua suku bahasa Jawa nyaeta amba hartosna nyerat sareng titik nu hartosna titik. Menurut catatan sejarah, acan kantos apal iraha pastina batik ngamimitian berkembang di Jawa Barat. Nanging saur carita masyarakat nu beredar, kabiasaan ngabatik nyaeta dibawa ku penduduk Jawa Tengah zaman Karajaan Mataram nu ngarungsi ka Batavia pasca pemimpinan Pangeran Diponegoro. Masyarakat nu ngarungsi seueurna masyarakat Banyumas nu mere pangaruh kana batik Tasik, Ciamis, Garut, sareng Indramayu. Aya oge carita nu mertelakeun bahwasana batik di Jawa Barat tos aya ti kapungkur mula. Misalna di Indramayu dikirakeun batik ngamimitian berkembang pesat di tahun 1572 nepi ka tahun 1650 nyaeta keur masa Karajaan Islam Demak. Keur masa eta para pengrajin batik di Lasem pindah ka Indramayu. Menurut Heri Lisbijanto, aya 3 jenis teknik ngabatik. Nyaeta aya batik tulis, batik cap, sareng batik lukis. Batik tulis nyaeta teknik ngabatik nu ngagunakeun manual nyaeta ku panangan sareng alat bantos canting kangge nganerapkeun malam dina corak batik. Batik lukis nyaeta batik ngalukiskeun motif ngangge malam dina kaen bodas. Batik cap henteu sapertos batik tulis anu ngangge canting. Batik cap didamel ngagunakeun cap atawa samacam stempel motif batik nu didamel tina tembaga anu atos didesain ku motif tertentu dimensina 20 cm kali 20 cm. Proses ngadamel batik cap nyaeta mimitina kaen mori dibembrengkeun dina luhur meja anu datar nu tos dilapisan ku alas anu lunak. Teras malam atawa lilin digodog mika cair. Teras cap diasupkeun kana cairan malam. Cap disimpen di luhureun kaen mori anu kantos disiapkeun. Teras si cap diteken nika sisi permukaan kaen mori tembus. Saterasna kaen mori anu atos dicap dicelupkeun kana tangki cairan warna. Saentos proses ngawarnaan nyaeta dilajengkeun kana proses ngaleungitkeun motif cairan malam nyaeta proses eta dinamian anggodogan atanapi ngalorot. Salajengna nyaeta proses pembersihan sareng pancerahan warna nyaeta ku cairan soda. Salajengna nyaeta proses pangeringan kaen anu kantos dicelupkeun kana soda teras dipoe. Di Bandung aya salah sahiji anu jadi sentral tempat kangge ngadamel batik. Nyaeta Hasan Batik Bandung.
Mimiti perintisana di tahun 1878 ku salah sahiji mahasiswa jurusan seni rupa nyaeta namina Hasan. Dirintisna ieu Hasan Batik Bandung yen kapungkurna di tahun 1878 henteu seueur anu ngajarkeun batik. Nika harita Pak Hasan ngadegkeun butik anu namina Hasan Batik Bandung. Jadi Pak Hasan ini adalah kalau menurut saya bisa dibilang perintis batik di Bandung. Awalnya berdirinya Hasan Batik di Bandung ini sebenarnya Pak Hasan ini kan beliau adalah awalnya mahasiswa seni rupa di ITB. Mungkin pada waktu dulu tahun 78-an gitu nggak banyak yang mengajarkan membatik gitu ya. Mungkin akhirnya Pak Hasan bikin studio Hasan Batik gitu. Ciri khas tina Hasan Batik nyaeta tiasa ngadamel batik ku motif khas tradisional tapina ngagaduhan warna anu modern. Dan motif-motifnya itu khas, seperti yang ini kayak gini tuh motifnya motifnya tradisional tapi warnanya warna-warna modern gitu. Terus ini sebenarnya kan ini motif tradisional tambal tapi warnanya udah modern. Kota Bandung oge ngagaduhan ikon khas motif batik nyaeta motif manuk cangkurileung sareng kembang patra komala anu entos ditetapkeun ku pamarentah. Burung cangkurileung sama bunga patra komala itu adalah dijadikan ikon kota Bandung. Itu kan emang sudah sama pemerintah ditetapkan gitu ya, sudah ada peraturan pemerintahnya diputuskan oleh wali kota. Nah, waktu itu Ibu Wali Kota Ibu Dede Rosada meminta kita untuk bikinlah motif-motif yang bunga patra komala. Jadi kita browsing bunga patra komala itu seperti apa kayak gitu. Nah, dan hasilnya adalah kita bikin seperti ini. Nah, di Hasan Batik ieu ngembangkeun tata cara ngadamel batik motif kembang patra komala anu ngagaduhan ciri khas nyalira nyaeta dicampurkeun antara motif tradisional sareng bergaris. Jadi si benang saringnya tuh kecil gitu loh. Dan tetap sih ya, maksudnya khasnya Hasan Batik kan lebih ke geometris ya, kita nggak terlalu banyak detail gitu. Jadi kayak gini nih contoh ini yang kita bikin. Jadi ini yang bunga patra komala kita terapkan di sini gitu. Jadi kita selalu kombinasi antara motif-motif yang tradisional atau motif-motif khas daerah kita kombinasikan dengan motif-motif yang lebih modern atau yang lebih geometris kayak gini. Ini patra komala kita kombinasikan dengan garis silang kayak gini. Batik tos aya mula ti zaman Majapahit. Henteu aya anu tiasa ngabuktoskeun ti iraha ayana batik. Tapi motif batik kantos aya dina artefak-artefak, misalna dina candi sareng patung. Mimitina batik ukur didamel di keraton, kangge pakaian raja, kaluargi raja sareng pengikutna. Seueurna pengikut raja anu hirup di luar keraton ngajantenkeun katarampilan ngadamel batik ngaluas. Teras diturutan ku masyarakat. Akibatna batik nu samulana diange ku kaluargi keraton janten pakaian rakyat. Mimiti ayana motif batik dibentuk ku simbol-simbol anu ngagaduhan makna. Nyaeta nuansa tradisional Jawa Islami, Hinduisme sareng Buddhisme. Tina perkembanganana batik oge dicampuran ku nuansa budaya lain. Contohna Cina sareng Eropa modern.